anu kusim kuring dipehormat sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring diberi cinta. Mimiti aya urang paetkeun doa saudara syukur Gusti Allah Subhanahu wa taala anu maparing nikmat kesehatan dugi urang teh tempat di patepang ieu. Urang sadayana pasti pernah ngaraos malas diajar. Sok seueur alasanna pelajaran hese nundutan apa nulis gitu. Wajar da urang mah manusia. Tapi cobi urang emutan saha anu rugi mun urang malas diajar. Sanes bapa atau ibu guru anu rugi mah nyaeta urang sadayana. Kusabab gitu rencangan sadayana hayu urang ningkatkeun motivasi diajar urang meh pinter tur bener. Jeung kumaha wae carana urang bisa ngubah kalakuan urang anu asal hoream diajar jadi hayang diajar. Sanajan ngarubah kalakuan anu urang hese atau butuh waktu anu lami, da komitmen insyaallah pasti bisa dijalanan. Rupina sakitu wae anu kusim kuring disampaikeun. Hapunten bila aya kalepatan dina tutur kata. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.